wargi sadaya mangga dongeng urang lajeng kendai carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Ye dongeng para mitra karangan Rayi Salira ayeuna teh nincak bagian ka 37. Mangga para mitra dina akhir bagian ka 36 sakumaha kauninga pramuda dina kayan tatu mung untung aya nunulungan. Ditulungan teh para mitra dicana ku maung lodayanya para wargi dasar dongengnya si orang maung lodaya teh eta teh asuhanana hiji sepuh saha ye ki sepuh mangga urang hanca dongengna carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga karangan Rayi Salira dina bagian ka-37. Pramuda gegerungan bangunahan kanyeri bari jeung leungeuna ngarayap kana dada nu karasana nyeri. Ulah waka loba gerak heula ujang. Angguran tenangkeun heula hate jeung pikiran. Ngalah jalan darahna jadi lancar deui. Ceuk ki sepuh bari nurunkeun deui leungeun pramuda. Keun heula sing tenang we lantaran ujang geus salamet ayeuna mah. Ayeuna teh ujang geus aya di imah mama ieu teh. Ceuk eta ki sepuh ngamamakeun ka pramuda. Sok sanajan geus pantes disebut eyang lantaran mun dikira-kira umurna moal sabaraha beda jeung eyang Mingkara. Rada kolotan eyang Mingkara saeutik jigana mah pakokolot supa. Pramuda mimiti aringet deui tur pipikiranana adara harita teh inget deui tur kadenge pisan. Caritaan jalma harita teh para mitra red kanu keur mencerongkok pramuda tumanya. Abdi teh aya di mana mama? Ceuk pramuda neuteub kaki sepuh. Aya di imah mama ujang dekasep nyatana di lembur lemah campaka. Geus teu kudu loba carita heula bisi ujang beuki raheut atuh lantaran ujang teh katidaman ilmu kasakti nu cukup rongka. Untung ujang ditangtayungan keneh ku Allah nepikeun ka mama bisa nyalametkeun ujang. Ceuk eta ki sepuh bari tacan kanyahoan saha ngaranna. Kocapkeun poe isukna pramuda karek bisa hudak. Kitu ge dadana masih keneh karasa nyeri lantaran memang tenggelan ajian nu cukup rosa. Mama kalintang abdi ngahaturkeun rebu nuhun kana pitulung mama nutos kersa nulungan abdi dina balai nanging mama abdi teh teu acan terang ka mama saha jenengan mama teh. Cek pramuda. Syukur kasep syukur. Mama teh regreg nempo ujang geus sadar deui. Ari ngaran mama nu nyarebut teh nyaeta. Nyatana mama galung nu katelah teh mama galung. Ieu lembur teh ngaranna lemah campaka. Tah kitu ujang. Sabalikna mama terek tumanya ka ujang. Nah saha ngaran hidup teh. Dimana lemur matuh banyar karang pamidangan. Jeung tarung jeung saha hidup teh pangna nepikeun ka ujang kitu. Pok geura terangkeun ka mama masing taliti. Ulah aya nu dikilungan, ulah aya nu diliwatan. Jeung caritakeun we sabalakana ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka. Cik eta sepuh ngaku ngaran mama atawa eyang galung tur tatumanya ka pramuda. Hatur nuhun mama, abdi ditepangkeun sareng mama. Dupi abdi mah nami teh pramuda kawit ti pasir kondang. Dupi pangna abdi kieu teh kieu lalakonna mama. Ceuk pramuda. Kituna teh teu boga rasa curiga ka mama galung. Pramuda tuluy ngadongengkeun lalakonna sakabehna. Bari taya nu dirusiahkeun ti mimiti dirina undur ti patempatan. Lantaran pikeunna atuh cenah. Harita teh neangan bandara nu geus kumawani mateni eyang Mingkara. Kitu sarta saling
harita teh diadu jurus wangun pupuh kalawan keris Empu Barada nyaeta oge Bandara geseman maling buku anu jurus-jurus wangun pupuh jeung keris Empu Barada kalawan oge cenah kalawan leungiteun Imas prihatin oge teu liwat dicaritakeun harita teh ku Pramuda dug nepi ka dirina tarung patutunggalan jeung Bandara nu dirina kasoran lantaran Pramuda yakin yen Bandara geus nyangking sakabeh elmu nu aya eta dina buku. Mama atawa Eyang Galung unggut-unggutan ngadenge lalakon Pramuda. Bari sakapeung olohok turta bibirna ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dina mangsa Pramuda nyaritakeun yen Eyang mingkara maot ku Bandara. Sajongjongan mah tayanu nyarita. Harita ge sabada Pramuda ngadadarkeun lalakona. Tapi teu lila mah Mama Galung cumarita. Jadi kaya kitu mah atuh horeng geuning hidup teh turunan mingkara. Ngan hanya akal Mama moal bisa tepung deui jeung anjeunna lantaran anjeunna parantos pupus. Tapi keun bae ujang mana kitu ge geus takdir Eyang hidup. Geus ayeuna masing tenang heula di dieu. Jeung Mama di dieu lantaran hidup tacan cager bener. Da pugu ilmu anu niban kana raga hidup teh cukup rongka. Untung sakitu ge hidup di tang tayungan keneh kuno Maha Kawasa. Teu nepikeun ka maot. Bagja hidup teh kasep bagja cek Mama Galung kituna teh mencrong ka Pramuda. Hatena mah teu weleh muji kana kakuatan raga Pramuda nu sakitu kuatna. Cacak mun jawara biasa-biasa mah geus tangtu moal kapuluk deui nyawana. Lantaran dirina apal yen ilmu ajian wiasa simpai geni teh. Tong borok kana raga manusia sifatna adalah kana tangkal atawa batu ge ancur sapada harita. Akhirna mah aya kana 10 poena Pramuda aya di tempat Mama Galung. Nu nyata kanyahoan yen geuning eta teh sabenerna pasantren. Nu dikiaian ku Mama Galung pisan. Hiji padepokan, hiji pasantren. Kacida loba santrina Mama Galung teh. Turta kiwari Pramuda geus cager deui. Bubuhan tuluy-tuluyan diubaran ku Mama Galung dibarengan ku kakuatan batin Pramuda nu ngalantarankeun cepet kasakit teh leungit. Antukna dina hiji poe para mitra sadaya. Atuh teu weleh ku Mama Galung yen dirina. Ngapunten. Antukna dina hiji poe Pramuda waleh ka Mama Galung. Yen dirina rek init cenah pikeun ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori harita ge atuh sakedapan mah Mama Galung ngahuleng harita teh para mitra sadaya bangun teu pati ngidinan ka Pramuda pikeun miang ninggalkeun dirina ari sabab Mama Galung resepeun pisan ka Pramuda nu memang mibanda kalakuan nu cukup hade turta pikayung-yuneun. Taya carekeun turta dina basa-basana teu weleh sopan, boh kasaluhureun, boh kasasama jeung kasahanapeun teh. Tapi bubuhan Pramuda teu bisa ditahan tina niatna, Mama Galung ukur bisa ngidinan. Nya ari kitu mah paniatan hidup. Mama teh teu bisa ngahalangan kana niatna hidup. Nu jauhna boga niat neangan adi hidup jeung hayang ngancurkeun para karaman. Ngan omat ieu mati Mama ieu omat. Dina ngalaksanakeun paniatan hidup ulah rek dicampuran ku dir. Rasa sombong diri dumoh bomeh boga rasa diri aing sakti. Jeung omat ulah rek boga sifat jail kaniaya iri dengki komo jauhan sifat hayang males pati eta patekadan teh salah kabina-bina tur kade diwenangkeun ku abagama oge
hidup masing inget yen kudu diancurkeun teh kalakuan jahat lain jalmana. Mun bisa maelingan ku hidup. Sangkan para karaman bisa babalik pikir ninggalkeun kalakuan goreng nuju kana jalan hade. Da puguh eta teh digoreng-gorenge dulur urang keneh. Geura lamun ditanya mah ku urang tangtu maranehna ngaku ngagem agama Islam nu hartina dulur urang keneh. Sedengkeun upah pada beragama Islam teh pan eta teh baraya. Ku ayana kitu omat sakali deui. Sabisa-bisa maelingan ku hidup sangka ninggalkeun kalakuan goreng. Ceuk Mama Galung ngawawadianan ka pramuda nurek miang deui. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, salajengna harita ge para wargi sadaya atuh masa memeh atuh harita pramuda ini teh Mama Galung ngawawadianan ka pramuda panjang lebar. Pramuda harita teh kacida pisan anjeuna ngarasa ajrihna ngabandungan caritaan Mama Galung bari pramuda harita cumarita. Hatur nuhun Mama sanis kanten piwuruk salira Mama ku abdi katampi kateda pisan sareng bade diestokeun pisan kaemut ku abdi yen tangto sadaya jalmi oge hatena mah miwarang kana kalakuan sae nanging nafsu angkara murka lungeng langkung ngawasa kana lampahna sanes kitu Mama. Bener pisan Kasep. Bener pisan teh salah teh caritaan hidup teh. Memang kitu isanyana yen sakabeh jalma ge. Ari hatena mah papadanitah kana jalan kahadean. Ngan nafsu setan nu leuwih rongkah mangaruhan kana jiwana teh Kasep. Cek Mama Galung bari nepakan tak-tak pramuda. Pok cumarita. Ngan saeutik we ieu mah bolongan ti Mama. Anu mamalian bae aya gunana pikeun hidup. Hidup kudu miang cepet kabelah kaler. Engke didinya hidup bakal manggihan hiji sumur nu katelah cenah sumur sapu jagat. Eta sumur ngarupakeun jalan pikeun asup ka hiji guha. Nu disebutnya eta Padepokan Sebaraga. Tak susuganan atuh engke didinya. Hidup bakal banggihan hijihan nu aya gunana pikeun hidup. Tak kitu Kasep. Cik Mama Galung mencerong ka pramuda. Kenaon Mama nu kinten-kinten baris ka pendaku jisim abdi teh Mama. Cek pramuda bangun panasaran. Mama moal bisa nyaritakeun ka hidup. Dan kege hidup bakal nyaho sorangan. Tapi kitu ge lamun aya milik hidup tate. Mun kataekan cek basana teh ama. Cek Mama Galung teu nerangkeun. Pramuda teh tumanya deui leuwih jero. Nu satuluyna pramuda tuluy amitan ka Mama Galung. Teu kaliwat ka para santrina nu geus dareukeut jeung dirina. Sanggeus kitu mah pramuda ini ngajugjug kakalerkeun cepet ngaler sakumaha panuduhan Mama Galung. Nu nyatana ngajugjug ka sumur sapu jagat. Jalan asup ka Padepokan Sebaraga. Kitu di antarana. Nu cacan kanyahoan di manana eta patempatan. Bari jeung lempang teh pramuda rada kasurung oge. Rada kaduhung oge lantaran tetumanya leuwih jauh ngeunaan eta patempatan ka Mama Galung. Tapi pramuda kagok lumaku da asa piraku ari kudu balik deui onaman mah. Lantaran memang geus jauh lumampah teh cukup meakeun waktu satengah poe.
pamanggihna cenah Asapiraku lamun tumanya ka jalma sejen tayanu nyaho ka eta patempatan da jelas cenah disebut nama sumur sapu jagat kitu ceuk pamikirna Pramuda. Bari jeung angger lempang muru kakalerkeun Pramuda teh dina kaayaan kitu katempo dihareupeun saurang jalma keur lempang anu nyaeta pampir pasaran jeung dirina bari ngabengkot nanggung suluh nu teu sabaraha lila geus patepung pok Pramuda tumanya. Punten Bapak, abdi teh bade ngiring tumaros nu mawi oge, ceuk Pramuda mencrong ka eta jalma. Reg eta jalma ngaraneg tuluy ngecageun tanggungan, heug mencrong ka Pramuda bangun asa-asa. Geus kitu pok eta jalma teh tumarika. Kumaha Ujang? Bade naroskeun naon Ujang? Pokna teh bari mencrong ka Pramuda. Ieu manawi Bapak, muhun eta ge mamanawian Bapak uninga ka hiji tempat patempatan kasebat sumur sapu jagat sareng anu disebat nyaeta padepokan ieu padepokan Sebaraga kitu nu meuli oge ceuk Pramuda deui. Sedengkeun si jalma teu buru-buru ngajawab anggur mencrong seukeut naker ka Pramuda. Puguh we Pramuda teh ngarasa heran ku polahna eta jalma nu ditanya kalah ka mencrong ka dirina. Da biasana mah jelema nu ditanya teh ngajawab, tapi nah atuh ieu mah jelema teh ditanya kalah ka mencrong ka manehanana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa sakumaha nu kauninga para wargi sadaya eta jalma teh teu buru-buru ngajawab nu ditanya ku Pramuda anggur mencrong ka Pramuda teh. Puguh Pramuda ngarasa heran ku pola eta jalma nu ditanya malah mencrong. Atuh Pramuda tumanya deui, har kunaon Bapak teh ditaros anggurna teu poe ka abdi Bapak? Pokna ke sakedap Ujang. Ari Ujang teh saha sareng nu ti mana kawin? Sareng aya kaperyogian naon anu mawi nanaroskeun eta patempatan teh Ujang? Ceuk eta jalma anggur marik tumanya ka Pramuda. Sedengkeun Pramuda heran lantaran nu ditanya teh malika tumanya. Tapi teu jadi masalah ngan pok we Pramuda ngajawab sakumaha pananya eta jalma nu anyar pinangi. Abdi teh kawit mati Pasir Konang, nami abdi nu nyarebat mah Pramuda. Bupipangna naroskeun eta patempatan, abdi kenging impenan yen abdi kedah ngajugjug ka eta tempat. Tah kitu salaresna mah Pak. Ceuk Pramuda ngajawab kana pananya eta jalma. Sedengkeun si jalma bangun nu kurang percaya kana caritaan Pramuda teh. Anggur nitenan Pramuda di luhur nepi ka handap bangun nu ngarasa heran ku Pramuda nu memang dina papakean jawara. Luhurna hejo ka handapna beureum sedengkeun iketna warna hejo. Kituna ngadona tanyakeun nyaeta sumur sapu jagat. Jeung anu guha nu kasebutanna nu kasebut padepokan Sebaraga. Para mitra atuh harita ge Pramuda teh tuluy nyarita deui. Kunaon Papa malah ningali wae ka abdi? Naha ngaraos heran atawa nepi kumaha Bapa teh? Ceuk Pramuda mencrong ka eta jalma. Ujang. Ieu mah yeuh. Bapak mah masihan bolongan we ti Bapak ieu keur Ujang. Upami tiasa mah Ujang langkung saya batalkeun niat Ujang. Bade ngajugjug ka eta tempat.
Keundak kadijayaan mah tiasa kapi milik urang, asal urang caket sareng nu maha kawasa ujang. Cek si jalma nyarita nimulkeun kaheran pikeun Pramuda. Keke Pak sakedap ye. Abdi teh teu ngartos naon margina. Bapak cumarios kitu. Teu ngartos abdi teh ba saidik sakedik oge. Cek Pramuda heran. Teu ngartos teh. Teu ngartos sanes ujang ari ujang teh. Sami sareng nu sanes muhun. Muhun pangna sumping ka eta tempat teh bade milarian pakarang teh sanes. Pakarang. Keke Pak, pakarang teh pakarang naon Pak? Nah di eta tempat teh aya pakarang gitu. Cek Pramuda deui. Hor. Nah ari ujang sanes bade milarian pakarang teh sanes. Keke Pak. Abdi teh ngaraos heran ieu teh Pak. Pramuda meuni kerung-kerung we da puguh teu nyaho. Nah aya naon salaresna ieu teh Pak. Da abdi teh teu terang naon-naon ieu teh. Ke. Ari ujang na tiasa uninga ka eta tempat teh. Nah terang ti saha? Sareng deui naon salaresna tujuan ujang teh? Cek eta jalma bangun teu ngarti. Pramuda ngahuleng, tapi teu buru ngajawab kana pananya eta jalma. Tuluy manehanana terus terang ka eta jalma. Yen dirina sabenerna dibere bong-bolongan ku Mama Kiai Galung ti pasantren Lemah Campaka. Yen dirina kudu ngajugjug ka hiji tempat nu ngaran nyaeta anu ngaran guha nu disebut Guha Sapu Jagat. Jeung deui eta teh jalan pikeun ka Padepokan Sebaraga. Titu cenah nu memang teu diterangkeun aya naon-naon nama. Si jalma ungut-ungutan atuh ngadenge dongengna Pramuda. Sabada Pramuda nyaritakeun sabeuleu genjeurna, nyaritakeun sacerewelena, atuh naon nu jadi tujuan manehna, pok si jalma teh nyarita. Kieu ieu salaresna mah ujang. Di eta tempat teh saurna mah aya hiji pakarang nu ampuh. Nganduka naon-naon nama. Tos sababara urang para jawara nu ngajugjug ka eta tempat. Hoyong mibana pakarang ampuh teh. Nanging sadayana ge teu marulih deui. Nu tangtosna ge dipateni we kuno jaga eta guha. Nyatana hiji maung kajajaden. Tak kitu ujang salaresna mah. Janten pamenak bapa mah nya. Asal langkung sae ujang teh batalkeun we sumuhun. Niat ujang mah bilih ujang sapertos nu sanes. Cilaka di eta tempat. Keuna ujang cek bapa ge tadi. Da urang mah muhun urang mah sadayana gaduh nu maha kawasa nu langkung gagah batan pakarang. Langkung sae wangsul deui ujang. Mun maksad teh mulih deui maksad teh. Bapa makarunya ka ujang teh. Babakuna makarunya sotenan bising cilaka tak itu. Nu mawi oge. Ceuk eta para mitra sadaya jelema bari mencrong ka Pramuda. Kumaha atuh Pramuda para wargi? Sabada meunang katerangan ti eta jalma, ngaso heula para wargi. Mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga para wargi Pramuda harita teh ngahuleng ngadenge omongan eta jalma nu nerangkeun kitu yen dirina karek nyaho ngeunaan eta patempatan. Tapi bubuhan Pramuda geus niat ditambah aya caritaan ti Mama Ajengan Galung. Malah beuki gede we niatna teh pok we cumarita. Janten kitu nya Bapak. Abdi mana terang ngeunaan kaayaanana. Nanging da abdi mah teu aya tujuan kadinya. Teu aya maksad janten jawara tangguh.
kucara mibanda eta pakarang sakumaha cariosan Bapa Neme. Abdi mah hoyong terang we wungkul kitu ge wireh aya cariosan ti Mama Ajengan lemah Campaka. Teu aya maksad sapros jawara sakumnana cariosan Bapa Neme, ceuk Pramuda. Eta jelema ngahuleng sajongjongan bari mencerong ka Pramuda bangun anu hayang neuleuman hate Pramuda. Tapi teu lilapok cumarita. Nyari kitu mah karep Ujang mah nya teu naon-naon. Heuh Bapa dibejakeun ka Ujang ngeunaan eta patempatan. Tah ti dieu teh Ujang cepet kakalerkeun. Kira-kira leumpang 5 jameun. Engke Ujang didinya bakal manggihan 2 tangka caringin kembar. Nya aya 2 tangka caringin nu ngareneng nu sarua dina dahana. Modelna jeung gedena. Tah di antara 2 tangka caringin teh aya hiji sumur kasebutnya sumur Sapu Jagat. Minangka eta teh lawang asup nyaeta ka hiji patempatan nu disebut Padepokan Sebaraga. Tah kitu Ujang. Ngaranna ge Padepokan Sebaraga. Jadi meureun lamun dijelaskeun mah rek nyebakeun raga meureun ka dinya teh. Ceuk eta jalma nerangkeun. Oh janten kitu nya Bapak. Janten engke abdi menakan tangka caringin kembar di tengahna aya sumur nu kasebat sumur Sapu Jagat manawi kitu nya Pak, ceuk Pramuda. Leres Ujang leres. Nanging kade Ujang ceuk Bapak ge tadi sing ati-ati ngarasa salamet. Ngarah teu ngalaman nasib cara para jawara ti heula Ujang. Ceuk si Bapak bari mencerong. Waktosna para mitra anu mulya atuh rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyata Padepokan Sebaraga. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga wilujeng kantun bae permios.